Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Nanda Nurhalizati di kelas 10 bahasa. Abdi di dieu bade ngawawancarakeun biang kangge tugas wawancara bahasa Sunda. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Hapunten ngaganggu waktosna sakedap. Di dieu abdi bade ngawawancara ibu ngeunaan Covid-19. Kumaha walaran ibu ka Covid-19 minangka virus anyar anu narajang ka sakumna dunya ka asup Indonesia. Sangat ngaruh pisan karena kehidupan urang sadayana gitu. Terusnya seluruh dunia terutama di Indonesia oge gitu. Nurutkeun ibu sabaraha bahayana virus Covid-19 teh? Bahaya pisan soalna tinu penyebaranna cepet sareng bisa menyebabkan karena kematian. Kumaha cara ibu meminimalisir sumaberna Covid-19 di Pulau Kira-kira nanti perlu tong banyak keluar, terus pakai masker, hindari kerumunan, menjaga jarak. Insya Allah penularan COVID-nya bisa diminimalisir lah. Menggah kayaknya nguningan pada melan ibu naon? Ibu mah rumah tangga sareng icalan. Non akibat virus Covid-19 tambah pada melan ibu. Pengaruh pisan benten tinu kapungkur lah sadacan aya virus. Nurutkeun ibu kakagiatan diajar ngaulang anu kapaksa kedah dilaksanakeun dina jarak jauh kumaha? Ya saladasna sih kurang efektif lah, mendingan tatap muka gitu. Tapi emang kayak anak ieu nya terpaksa gitu. Orang sadayana kudu ngikutin protokol kesehatan gitu. Naon harapan ibu ke depanna ka Covid-19 ieu? Ya mudah-mudahan cepat berlalu lah, cepat supaya kehidupan orang bisa normal deui siga dulu deui gitu lah harapan mah. Sakitu punya hapunten nganggo waktosna sakedap. Sakitu ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.